Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kudua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Para asatidah qori-qoriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur camat kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuranca ge kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormatkeun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dingding papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Kakara sapanjang ceramah hate ratug sok sieun ti kusruk. Sabab nu direret teh geuning ieu teh walungan. Nya ngadoa we sing tarik. Ibu hadir di ieu tempat pasti gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja. Nyatana cenah ceuk beja karek beja. Ieu teh rek pangaosan. Ngaran-ngaran pangaosan teh kudu aya hasil ngaranna pangaosna. Ngaran-ngaran pangajian kudu aya hasil ngaranna pangajena. Keur naon loba pangajian tapi eueuh pangajena. Da loba jalma pangajian tapi teu bisa silih ajenan jeung dulur teu akur jeung tatangga ngadon pasea ka salaki popolotot ngaji nu mana nu keur dipigawe. Apan judulna ge ngaji teh kudu ngajirim jeung ngajinis ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana geus bisa urang ngaji kudu bisa ngarasakeun kasusah batur kacape batur kalungse batur karipuh batur bahkan bakal bisa jelema ngaji ngarasakeun kabingung batur sehingga Islam bisa silih tulungan jeung batur. Well matak dibawa ka dieu mah kabeh oge hampura urang teh sesebutan. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan can pati hayang. Nah can hayang sok sieun teu akur jeung pagawean hanas disebut ustad ai pagawean masean batur na kudu kitu tad. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan can pati hayang sieun teu akur jeung gawe. Nah naon atuh gawena warasatul anbiya pewaris para nabi dibawa ka dinya mah ngelab kabeh oge pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baruh sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baruh sampean ladang tahajud lamun meditasi aya nu pernah baruh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat nya karek sesebutan urang disebut ustad disebut kiai disebut ajengan nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma korma dipetik dibikeun
Ya Rasul aya lauk disair dibikeun malahan tatangga ngalangkung ya Rasul abdi teu lapar sedengkeun Nabi ngan sakadar boga sakeresepna korma ceuk Nabi kop keur anjeun kabeh ditanya ku Bilal ya Rasul dupi enjing kumaha salira barang tuang nah teu yakin yen Allah bakal ngarejegianna poe isuk nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal tah ibu teh suudon tapi pan ibu kesana sih bejeng kuring lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun ngaji teh kudu ngajirim teh kudu ngajinis ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana 30 juz Quran teh henteu kapigawe ku urang sajujud acan ge matak entong sosoleh hirup geus salat asa aing pang salatna pedah pengajian padahal jawaban eusi hate mah innallaha ma'ana saestuna jelema nu bakal dibere kasalamatan nu bareng jeung Allah init bari cici pah ulah ngalengkah init jasadna kadunya tapi hatena nyantel ngait jeung pangeran apan urang mah datang kadunya teh dibawa kabeh jeung hate-hate kuring orang Bandung nah betah cicing di Tasik teu hayang balik we nah sabab kuring kalahiran Bandung tah bapak teh orang akhirat tong betah-betah teuing di dieu geura uih ka ditu kunaon urang betah hirup di alam dunia lamun kuring betah di Tasik berarti kuring boga masalah di Bandung nepi ka lamun kuring balik sieun ditewak polisi sieun ditanya ku polisi sieun diinterogasi ku tatangga mata kuring betah di Tasik lantaran loba masalah di lemur kuring kunaon urang betah di dunia loba masalah di dieu sehingga lamun deuk balik ka ditu teh sieun ditanya ku malaikat sok urang jalujur berarti lamun kitu dosa teh teu kudu ditempo-tempo ku batur dosa teh teu kudu diomongkeun ku batur kabeh manusia bakal sadar kana dorakana tinggal bongkar hate urang saha jelema saha urang sanyana matak nana gerhana disebut ustad ieu teh cangkang ibu teh lalajo cangkang kurumuh kuring geuning aduh keprok ongkoh jiga rek diadukeun jeung japati dipapageun ongkoh gek calik di dinya cek hate ieu teh jalma teh ngahargaan cangkang dah hakikatna mah hate kuring nu leuwih apal saha diri kuring ngan teu mungkin kudu dibongkar nah cukup diri jeung Allahna nu uninga kana perkara sagala rupa perkarana manusia innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang kuring nanya apakah ibu pengajian ayeuna jeung Allah kurang percaya nah hanana gerhana pengaosna ngajina jeung Allah teuing isuk ayakeun deui pengajian nu ceramana kudu ustaz setempat mungkin teu jamaah ribuan seperti ayeuna tah berarti geus kajawab Allah leungit nu aya panasaran hayang panggih jeung anu na TikTok wah geuning Allah teh hate urang teh Pak ayeuna nana gerhana ceramah nah jeung Allah duka teuing ulem deui taun hareup tong di bensinan sapeser-peser acan datang moal tah ibu teh suudon deui kacau ya jemaah beki lila ceramah beki daroraka lamun nana gerhana ceramah teh dibayar tuluy teh datang geus entong ngaku kuring jeung Allah berarti hakikatna kuring babarengan jeung duit tujuanan mana jalma nu bareng jeung Allah teh hayang nempo nepi ka detik ayeuna mana lekoh maca Quran bareng jeung Allah kudu lekoh budi jeung basa ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngarujitkeun baturna alus na bacaan salat kudu alus ucapan geus salat tapi naha alus bacaan salat bubar salat ge jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea parebut warisan adi lanceuk teu akur bacaan salat nu mana nu asup kana hatena well aduh geunah euy ceramah loba nu ungeuk euy keheul atuh da tuh saha urang teh pa saha utak kuring mah calana biasa baju biasa ngomong biasa da identitas kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa matak bege pan lamun jalmi luar biasa mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek jamaah teh sok narantung wilujeng sumping al mukarrom da urang mah karek nolol tina mobil juga well kuat eueuh assalamualaikum malahan dipargat jadi tetepannya terek marenta doa gitu malu merasa kiai sugana ya cing marenta doa da lain marenta dipoto nu bener tuh urang teh manusia biasa apa ari jalma nu biasa bener salah osok daya kedul goreng ge osok tah lamun bapak masih kena osok entong nganggap manusia luar biasa masih kena osok bener jeung salah daek jeung kedul berarti urang teh manusia biasa keneh tah pertanyaan anak ka ibu
Ari ibu osok bener osok salah tah gerab jawab kana hate mun osok bener jeung osok salah urang entong sok ieu asa jadi jelema anu luar biasa urang teh karek jadi jelema biasa-biasa bener jeung salah pada mika boga matak geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur ayeuna bapak nah bapak min ka masjid teh ti bareto aya pengajian gimana hampura apa ngecedud kana awakna teh nah ari bapak ka masjid tiba heula ti keur ngora ti keur nusia balik gitu ka masjid nepi ka ayeuna teu eureun-eureun nah kitu pan bisa jadi urang ka masjid teh karek ayeuna tapi bibir teu dijaga nalika batur teu ka masjid hohoak kamar masjid atuh oi nyieun masjid teh jiga pasaran nyieun tamu ngeusiantara ningang batur anu apal kartuna tong kitu baheula ge maneh sarua gapleh jeung aing matak hirup tong ngabongkar kagoreng patutan batur lamun urang mung digongkar ku batur hirup tong sok nempokeun kasalahan batur lamun urang mung ditembokkeun kasalahan ku batur teuing jadi ibu lalajo kuring teh itu lalajo cangkang da dibawa kana gawe mah hampura ieu ieu nu hadir ribuan ka asup kuring nu nyaritana hayu urang bawa kana gawe cantang tuh kudunya ka yatimnya ka miskin tulung nu butuh talang nu susah bisi batur teu boga imah pangyieunkeun bisi batur lapar pangmerekeun parentah agama sok ayeuna ceuk nu hajat hade ta ceramah teh ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun urang bagikeun ka nu miskin kumaha ceuk kuring tong kitu pancek salira kudunya ka miskin kudunya ka yatim lamun batur butuh pek tulung lamun susah pek talang heuh eta mah ceramah matak ceuk kuring ge bapa ngahargaan kuring ibu ngahargaan kuring hampura karek ngahargaan cangkangna can teuleum kana eusi makna nu sanyana bener ya aduh mangga emutan bisa teu percaya da urang teh dituntut gawe ku Allah wiridan ti subuh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar mana gawe apaan subhanallah teh maha suci Gusti Allah lamun bibir ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah gawe atuh hate bersihkeun eusi hate ulah ayeuna bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor atuh angan batur meuli sawah si eta muntaber atuh batur nyeun imah da modar atuh jadi subhanallah teh karek jadi bahan lulucon dina bibirna subhanallah mana gawe nu sabenerna aduh pan urang bisa nyebutkeun alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah judulna ge sadaya ai sadaya teh kabeh mun ceuk ilmu santri disebut jama alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti geura eureun hirup asa kapuji apaan urang mah deuk tahajud geun nyieun status OTW tahajud berarti alhamdulillah karek na bibir can katempo dina gawe bener aduh sodakoh jariyah kudu we dipoto supaya foto alhamdulillah parentos santunan kanu miskin bari nu miskin nagok na Facebook pantat teh ngawibirang batur ngaranna teh anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tah kudu nepi ka dinya kahirupan pan rata-rata nama alhamdulillah teh karek nabi ya komo rob wah berat pan rangkeun rob hampura ibunya ulah kasihgeung lamun kira-kira kasihgeung mending balik babisi rob pengertian rob pan penafsiranana seueur rob nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa da Allah teh ngadidik urang talin ku sakola-sakola luhur lain da loba jelema sakola ai punten teu becus nah ikolot baheula teh sakola punten kuat lentong punten kalangkung da eta ilmu mas bener rob nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa ibu kulem nah asup cucunguk kana irung saha eta nu ngajaga Allah nyieun pan Allah mah pinterna teh dina liang irung bulu tuh Allah nyimpen pan bisa aya kesang murag kahanap simpen halis ngan ibu-ibu sok tara narima halis geus alus krok ganti ku patlot atuh balik teh pasea jeung salaki nah leungit duanana padahal orang menarimakeun ya kana rob cicing bulu panon geus sakieu alusna dah hayang ka taksir batur panjangan atuh nempo teh jiga nu tunuh balik ti dieu mau motor ti kusruk kana susukan geus kitu kakara ya Allah lain Allah dudut eta bulu panon
Jadi nalika urang nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah Rabbul alamin nu mangeranan saantero alam manusia aya nu ngaturna matak tong coba-coba milu pengaturan kana Allah. Nana gerhana ieu teh bagian daripada pengaturan Allah. Ai kudu jadi mubalik mah teu burung payu. Asli Pak. Cobaan ke RW gamis sing ngangsar udang sing badag tas beceklan ada ku ibu diulem. Kadon-kadon pan cita tangan aduh RW anyar tobat. Berarti takdir lainna baju, takdir lainna kopeah, tapi takdir mah ketika jelema bisa narima kana kodo jeung kodarna di dinya tinggal nagih ka Gusti Allah rek mere naon anjeun Gusti nalika abdi lulus tina ujian. Matak hirup jelema kabeh oge anu sukses lulus tina ujian. Lamun teu lulus tina ujian boro-boro sukses rag-rag tina ujian. Dan Nabi Muhammad ge sukses teh lulus Pak tina ujian. Alhamdulillah. Heuh kapi gawe henteu kurang, Pak. Entong jauh-jauh teuing ngaji mah. Al-Baqarah teh lega, Ali Imran teh lega, eta we bismillah. Da jeung bi ge eueuh nu akur. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Lamun bener urang bismillah berarti bukal katempo sifatna nyaahan, asihan, deudeuhan. Pan urang mah bismillah karek sambat Nabi wir. Urumuy tatangga ngeclok tara dibere bari boga kumaha ngomongna teu aya. Nyaho urang ge da. Mana bismillah? Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nawa ke jeung moal. Berarti ibu malah lajo leho lain nopo comro. Iya teh falsafah Pak, falsafah teh simbol awak bapak boga kagorengan, awak bapak boga kealusan, awak ibu boga kahadean, awak ibu ge boga kesalahan, tapi ku Allah teu pernah dibukakeun kagorengan bapak, ditutupan kagorengan anak, kunaon Pak ditutupan anak, ku kahadean urang, lamun batur nyaraheun urang nu sebenarnya can tantu ngahargaan kana kahadean urang. Rahman Rahim Allah nu nyiptakeun urang nutupan aib manusia. Nah ari manusia ngabongkar aib manusia ari si eta makhluk ti mana? Caritana we ngomong hamba Allah. Bener ya. Geunah cara malu meungeut teh pangan rasiku moal diulem deui. Pak dulit teuy. Da teu hayang-hayangan diulemna deuk eureun isuk bae, deuk dituluykeun pek-pek kumaha Allah. Teu kudu riweuh hirup mah. Nah teu keung cenah ustad lamun eueuh nu ngulem terus teu boga amplop. Maka jeung keung cak-cak ge cicing reungit kiber geuning lintu. Komo urang jelema boga akal jeung pikiran da kikian teh lain deuk neangan duit. Lain demi Allah. Ana aja kan teu percaya teh. Lain deuk neangan Allah, deuk neangan akhirat. Ngan setiap jalma anu ngudag akhirat dunya bakal datang, ngan setiap jalma anu ngujag dunya beunangan akhirat moal datang. Pancek urang tah si keneh dunya teh kalangkang heulang tah meungpeung aya kalangkang tah aya kalangkang kuring ceuk kolot ngudag-ngudag kalangkang heulang eta teh bahasa tauhid ngan diterjemahkeun ku urang salah terjemahkeun urang udag ya kalangkang lamun ieu kalangkang ku kuring diudag tuluy diudag dituluy insyaallah ti kuring ti kusruk kalangkang teh beunang kuring cilaka kumaha carana kalangkang nuturkeun kuring aya lampu yuk urang sampeurkeun lampu toong ku ibu kalangkang nuturkeun kuring. Maka dunya mah bagaikan kalangkang diudag moal beunang ngadon ti kusruk mending ge urang mengudag lampu ngudag cahaya ngudag akhirat maka kalangkang nyamperkeun urang sorangan tamata kuring mah jujur neangan akhirat ngan duit ge pasti mere pahajatnya tuh ungeuk pahajat mata kunci hirup adalah hate jelema pinter goreng hate kapinteranana bakal pake nipu batur. Jelema bodoh goreng hate bodona bakal belikan kabatur. Da konsep hirup mah urusanana hate sagelis-gelisna awak ibu ku teri ge eleh. Teri bangke sakilo 25.000 numpang gelisna di Tasik maot teuneun di pasar Tasik juk moal aya nu meuli. Berarti urang teu berharga ya awak teh Pak dibandingkeun jeung teri tapi naha manusia loba ngalusan awak teu posok poho ngalusan kana eusina eta awak. Kurung piit ge ari eusina beo mah mahal. Coba kurung beo eusina piit hargaan. Bener. Kalau baju denai HP Oppo ai hutang poho.
Nu seuri pangtarikna teh. Kalah we tiung denai HP Oppo kana hutang poho. Si hate ibu wedak pake lipstik pake pek alus we cirina dangdan ngan ulah poho kudu bareng jeung amis budi ulah wedak kadal bibir berem ayeuna hasem beungeut da teh sudi neuleun ge atuh. Mata kon hirup adalah hate. Iya nu hadir di dieu barakal menang ilmu moal lamun hatena malang. Demi Allah Pak, iya nu hadir di dia bakal menang ilmu cantang tuh. Lamun orang ngerasa boga ilmu, ngerasa aing pang alusna, ngerasa aing pang hadena, bahkan kuring datang ke dia ceramah bakal dianggap sebagai saingan. Ustad gitu, ceramah gitu, maka jeung diulem. Atuh nahalin ku bengok sia teh. Urang mah geus capek ti kamari ge ti Jawa, ayeuna ka Tasik, isu ka Ciamis, tuluy ka Bogor geus ripuh Pak. Mata lamun aya jelema kitu, yeuh mik ya. Hirup mah kudu kosong, ai kosong teh teu boga naon. Sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan, apakah itu ilmu? Ilmu ngan Allah mah mere pertanyaan parantos kapigawe sakitu pirang. Urang pinter, urang bisa sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan balagoh al ukudu jen jeung segala rupa ngaran kitab apal katalar entong warka bangga sabab Allah pertanyaanana parantos kapigawe. Pan jawabanana acan Mbak. Matak Allah nyampurnakeun ikro atau kitabaka kafa binafsika gera baca ku anjeun kitab nu dicatat ku anjeun ti mimiti sare nepi ka hudang sare kitab naon eta ikro kitabaka kafa binafsika kitab nu aya catatan di diri anjeun pagawean urang Pak baca Allah kunaon itu ngaharulang tunuh wah itu kumaha emot ikro kita baca kitab anu ditulis ku awak urang dina diri urang saha urang innallaha ma'ana teh geuning coplok kadang-kadang urang salat jeung Allah teuing geuning eta nalika loba jamaah nu dibaca Yasin kumaha cek itu heubeul euy nah ari salat sorangan kul huwallahu ahad Allahu samad pala bahaya batur kakala digelegerkeun kul huwallahu ahad Allahu samad nah jiga nu bengek berarti lain jeung Allah jeung naon asa aing pang bisana asa aing pang alusna ujub datang ria datang nah salat bakal ditampak bareng jeung ria moal Pak nya bener ya mata hirup teh karek disebut batur tong loba legeg nyewa karek disebut nu negerhana ge beuki luhur ceramahna beuki era ku dirina eta kuring kieu teh naon ku era disebut ustad sok sieun teu akur jeung gawe disebut kiai mah komo haroream teu sieun teu akur jeung pagawean apaan bi ai teh ku kudrat Allah ku izin Allah ku wedi Allah jadi nagerhana datang ka dieu teh ku kudrat Allah lain ka hayang nu hajat lain kalau obat jelema nu hayang kadatangan geuning teu bisa datang bi Allah can ngawi dia kahartos ibu ayeuna ibu ya haladir ka dieu itu lain karena solehna ibu lain dalam nyage ibu soleh tiap pengajian bakal kieu geuning henteu nah atuh ayeuna bet dararatang lain solehna ibu lain solehna bapa naon bi ku kodrot jeung izin Allah matak jelema anu panasan ku batur teu narima kana kodo jeung kodarna matak panyakit riweuh situ percaya batur meuli kongkorong panas atuh manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu udah tina laja ada ladang COD pan nyapekeun diri teh mata rumus kahirupan qad aflaha man zakaha kabeh ge arapal Pak kana ayat eta qad aflaha man zakaha Allah bakal mere kebahagiaan keur jelema nu daek ngabersihkeun hatena tuh lain ngabersihkeun awakna ngabersihkeun hatena nah ari baju nu mahal hatena bahagia nya henteu komo meunang nganyuk nah ari jalma nu boga gedong sigrong mobil mewah sawalega bahagia cantang tuh komo sertifikat di bank kabeh imah loba hutang rabeng sirah jangar coba nu miskin bi narima karena kodarna barang dahar ge nu miskin teu loba aturan
nu beunghar mah 4 sehat 5 sempurna genep kudu aya cuci mulut ratusan ribu sekali ngahuap geuning setruk. Nah ari nu miskin jonge jotang babadotan pucuk sintrong leunca takokak digares geuning jagjag teu batuk-batuk acan ba. Bi kodo jeung kodarna Allah. Laras ya. Matakna alhamdulillah abot. Abdi kegiatan teh sieun gitu. Tak geus haroream yeun. OTW tasih deuk naon? OTW ngaos ka Bogor teu ari. Teu perlu kigituan, teu perlu. Lamun aya anu sok kigituan geura tanya, hayang naon sebenarnya? Hayang ditelei Allah, hayang ditelei manusia. Lamun hayang ditelei Allah, leungitkeun kigituan. Lamun hayang ditelei manusia, seolah-olah urang teh keur idit ka Bogor deuk naon? Salaki mere duit transfer cairkeun 5 juta jepret foto kumaha cek ibu alhamdulillah rezeki dari suami balik ka imah tinggal kantongna duitna leungit ku bangsat lebok tah lain salah Allah salah ibu nah bet di beja-beja bener Pak matak bi ge teu kapigawe lur ka dieu aya nu disadap ieu keur mah awak janggung kieu teu kusruk aduh roesan bi matak Allah hirup urang teh Pak beuki mineng urang maca Quran beuki wawuh saha urang beuki mineng urang pangaosan beuki nyaho saha diri urang matak jalma nu alus teh bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah adalah ketika aku bertemu dengan diriku. Ibu jeung salaki nyaah ka salaki nyaah tapi salaki maot mah panteng ngiri sugan urang dieu lamun salaki maot be ari abdi bade jeung saha ngiring we lamun abdi tukang ngurebkeun dijejak ku aing mah juga arep milu geus geblus mangke jero kubur roesan deui kaluar gedong sigrong mobil mewah sawah lega der kawin deui aduh eta bapak mau teu bengek di ditu teh nah gedong menang bapak mobil menang bapak ari kawin jeung batur au mana cinta sejati teh geuning leungit da waradul wungkul jiga nu hareueuh komo keur barobogohana suk-suk loba nanya kamu udah makan belum aing meuni riweuh kamu udah makan belum kirim beas udin lain loba nanya penting-penting kok kamu belum tidur kumaha cek budak awewena terima kasih ya kamu perhatian gerah hees geus darah tinggi moal nulungan membabara katakan tak eta pelakuna Pak nit-nitan mau motor beberek-bekan motor mogok dorong keduaan curah hujan kumaha ngomongna bae hitung-hitung Indiaan coba nu geus kolot dibonceng ku motor butut beborot-botan dijejak motor ganti cek aing oge atuh mana cinta sejati teh mana matak nyieun kahadean hareupeun manusia karena manusia siap-siap urang kecewa tapi nyieun kahadean hareupeun Allah moal pernah aya sifat kecewa deuk nuhun si itu deuk henteu deuk dibere ku urang tuluy ngagoreng urang silahkan da kalakuanana deuk mere urang kabatur teu nganuhunkeun pek bae da kahayangna bebas da urang mah lain mere si itu sabenerna urang lain keur mere tapi urang keur nyokot teuing mun bapak barang bere kata tangga da sebenarnya bapak teh lain keur mere keur nyokot nyokot naon nyokot kahadean ti Gusti Allah ku cara mere ka batur jadi urang teh lamun geus mere teh kudu nuhun ka saha ka batur nuhun ceuk ieu teh aneh kuduna ge itu nuhun ka urang teu bisa ceuk ilmu hakikat mah urang kudu nuhun ka batur tah di antara ieu pengajian nah bapak hajat kudu nuhun ka kuring teu perlu nuhun we cep parantos sumping har apan ngulem nah bapak mah jeung nuhun nu kadua aya deui Pak nuhun we cep parantos sumping apaan diongkosan justru kuring nu kudu nuhun ka bapak hajat nuhun bapak hajat parantos ngulem kuring saingga 3 tahun ka hareup jadwal teh padat pan ai kuloba nu ngulem mah mobil lunas sawah kabeuli yatim katulungan miskin kabere imah kajieun nuhun pek we arulem deui tuh urang geuning kudu nuhun ka batur teh lain batur ka urang bener Bu nu kadua nu kudu kukuring dinuhunkeun ieu tah jamaah nahan tunuh nahan capek komo datang nanti asar
Dia aya ibu-ibu abdi mah cenah kuat lila nungguan ustad. Nah kitu ibu ti asar cek abdi saha nu nitah. Nama jeung protes ka urang. Nu nitah ti asar eueuh. Aya teh mah hideng we haraya. Mata kana teh tinggal cangkeulna nunutan. Jadi ibadah teuing kumaha engke we di imah. Da salaki teh pan keur pepelengkingan hayang dahar. Ayo ngaran-ngaran ini ti asar boro-boro nyangu boro-boro masak diri lagi kukurubukan. Deket itu jeung kagorengan hajat diomongkeun kuat eueuh hakaneun pisan tuh. Matak naon lamun datang teh geus isya we teh kudu geus asar. Datang ka imah salaki ti mana beletuk ngahwak pangaosan matakna datang atuh ngajedog we di imah. Kumaha ceuk salaki heuh lapar aduh aing nepi ka jengkel geblek salaki nyangu sorangan eueuh kabecus teuing hirup teh eta ladang pangajian jadi hohoak di mana nu ngajina teh. Matak ibadah mah lain anu karek katempo ku urang lain. Bapak berjamaah di masjid apakah itu ibadah? Teuing. Da berjamaah awak teh kudu berjamaah jeung hatena. Geuning teh saeutik berjamaah awak hate teh berjamaah bubar salat ge wani ngomongkeun salat batur. Si itu mah salat teh diutek-utek berarti sepanjang salat teh kieu urang nya. Tuh awak mah pan ngareneng tapi hate mah teu ngareneng. Matak ilmu hakikat mah renengkeun eusi hate. Kunaon pe ayeuna umat Islam parasea la Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua. Nah habat kudu pasea aya hate nu teu sarua. Padahal nu ngaran hirup mah Islam datang silih ajenan ngarah jadi rahmatan lil alamin. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh teu kudu ngageunggeureukeun ibadah batur euker kade bisi urang anu acan. Tuh betul cenah Pak. Ieu mah kana geureuhan we. Ampun. Keun urusan beda mah rek NU, rek Persis da ngaran-ngaran daerah mah pasti barakal beda. Tasik oge pan beda, maca sholawatna jadi es lilin. Allahumma sholli wasallim ala es lilin di Bandung mah teh. Geblus ka Garut jadi aya alokan sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha. Leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Jawab ku jamaah ajib ajib. Lewas beli bapak teu terang kalemur abdi daerah Cimaung tempat Pangalengan daerah Tiis Pak atau kemudian daerah kieu juga reudang itu mah daerah Tiis ya teh ngawid-wid tah maca sholawat teh kitu we di masjid sallallahu salamu ala toha rasulillah. Tasik ulah ngarasa pangnyana, Garut ulah asa pangnyana, Banten ulah asa pangnyana, Bandung ulah asa pangnyana. Anger nu dibaca mah sarua, sholawat kene, Islam datang pek silih ajenan karena bedana didinya bakal terjadi silih ajenan rahmatan lil alamin. Lain asa pang akangna wae. Bener. Bapak osok tahlil aya nu maot, tilu cara nu maot di urang mah tahlil, nu tungkul nu ngagideug nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh. Aya oge nu tahlil bari ngagideug geuning la ilaha illallah la ilaha illallah. Ai abdi di bawel cing teh kela stop heula. Aya naon cing. Nah cing teh teu nurutan itu nu tungkul bet digudag-gideug ngarah teu sare. Ternyata metode. Aya deui panumuih illallah 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 tah eta mah hampura sajam setengah tahlil bubar teh teu dahar-dahar acan kuat pias beungeutna golokok di buruan harita keneh rek nu tungkul rek nu ngagideug rek nu muih tetep nu dibaca mah sarua la ilaha il anger hareupeun Allah mah gawena la ilaha teu aya deui ilah illallah kecuali Allah. Bawakan awak bapak eueuh ilah nu aya adalah Allah, eueuh nana nu aya adalah kudratna Allah. Dalamun bapak lalajonana moal percaya kopiah henteu kameja kieu celana kieu geus moal hargaan moal kunaon atuh batur bet ngahargaan kuring apan kudrat Allahna lain nanana kartos Pak
Da bapak ge ieu hadir di dieu ieu teh cangkangna da eusi hatena mah geura sok tanyakan awak bapak masing-masing saha bapak keur ngora ieu ge ibu tah saha beuleun pasarung-sarung keur lalaju calung teh tah da ieu bapak deh baheula saha nu loncat tina janela imah rana rek diplotok ku hancip teh tah bawa kana awak urang geura sok ngarah urang teu ngarasa lege sehingga urang teh leuwih dipuji batur leuwih era diri leuwih disanjung batur leuwih paham kana diri leuwih dihormat batur lain hayang dihormatna tapi urang isin sabab batur lalajo sakadar cangkangna aduh well utak hirup gumantung eusi hate ulah ngomongkeun imah ka jalema nu teu boga imah tong ngomongkeun sawah ka jalema nu teu boga sawah tong ngedeng-ngedeng kongkorong ka jalema nu teu make ieu teh 40 gram ti suami pamere ladang ultah kumaha jeung tetangga nu teu make sing ku bangsat ini pengajian ieu teh godaan ieu teh loba jelema ge teh nepi ka parengkelan harudang ngaralkeun sia tah gedong si gerong mobil mewah sawah lega tungtung hirup mah sarua Pak gedong si gerong balik kana nyereng kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran nu miskin sarua urang sarua naon istimewana mata kula coba-coba aya jelema beunghar ngaledek anu miskin da teu mungkin urang disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin matak mulyakeun atuh kudu beunghar teh tuh si miskin ku cara kumaha ngamulyakeun si miskin nulung nu butuh nalang nu susah geura bere harta bana urang boga bagikeun ka si miskin jaga si yatim insyaallah akhirat bakal mapageun eta harta ka urang ku jalan cukang kasalamatan lain dikekeweuk wae ime garagat atuh da karena nahawan imah gedong ai batur teu boga imah teu dipikiran kernaon harta loba budak yatim teu kasakolakeun kernaon harta naker bro di juru bro dipantong alaya di tengah imah lubak libu kudahareun sadengkeun batur mah kalaparan poe ayeuna ku urang teu dibelaan keurna nahaon eta dunya bomo lamun dunya dipaseakeun bari dunya bakal ditinggalkeun Mata kayana bubar ti dieu anu pasea wae jeung lanceukna marbutkeun warisan sing akur eta karena ibu pas saya jeung salaki balik tiri langsung tangkep ayah cek salaki teh kunaon ai mama wih ngaos teh jadi kitu tobat eta teh Pak paling kuat 2 poe da ka ditu mah ceuh deui we mata anger Pak konsep hirup mah hate awak ibu ku hayam eleh sagelis-gelisna awak ibu ku hayam eleh naon hayam nu teu manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna keur aduk tulangna sebelah tulang bawa kana awak ibu enjing-enjing ngenog teuneun di pasar bangkrut pasarna Pak eleh geuning urang mawa kana jasad ieu mah eleh urang teh ku hayam teh Pak eleh tapi naha atuh hayam bet nurut ka urang sato nurut ka urang hate nya aduh ku hileud wae ibu teh eleh hileud dipikasieun tapi hileud cicing 40 poe 40 peuting muntel dirina robah jadi kukupu tina hileud dipikang ewa jelema loba resep kana kukupu tah urang teh kudu kitu geus ibadah teh lain anger wae boa-boa ibadah urang mah karek jadi orai ganti kulit ngaran anger orai tah ibadah teh karek ganti kostum ganti tiung ganti baju komo ibu-ibu ning baju teh hayang saragam wae batur ungu-ungu kabeh batur bodas-bodas kabeh batur hejo-hejo kabeh salaki mah ngahuleng teh di imah teh jangar kana sirah pengajian ulah diukur ku saragam hakikat nu kudu saragam lain tiungna lain bajuna tah eusi hatena percuma tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam aduh nuhun kuat asa dikelepek gitu tiung saragam baju saragam percuma lamun hate teu saragam laros teh Pak mata ibu udah ngegugu ka kiai ari ka salaki hese cek kiai oyahna Senin kudu bodas juganya bodas kabeh salasa hejo kabeh nepi ka Sabtu bunta ganti baju salaki mah bengek mikiran duit tah
nu kudu disaragamkeun sebenarnya eusi hate libas taqwa tah nu disebut pakaian takwa teh eusi hate lain baju koko teh baju koko mah ti Cina libas taqwa mah eusi hate leres Pak aduh mata Quran teh geuning ukuran jeung ukiran Quran teh ukur geus maca Quran teh ngukur kana badan sakujur nilai kana diri pribadi ngahisab amal sorangan mun urang kana Quran geus apal dalil zakat tuturkeun atuh ku daek zakatna mun urang apal dalil sedekah innamal shadaqata lil fuqara tuturkeun atuh ku pagawean sedekahna pan urang mah karek hafalan Pak nyaan ya teh aduh bagi kasiniran aing padeuting da boro-boro bapak abdi geus sarua tuh pan urang mah arapal dalil tahajud pan unggal peuting sarare apa dalil ulah pasea jeung batur kudu akur jeung dulur ulah pasea jeung tatangga tapi sakapeung mah ustad ge gurger wae ibu ge apal ka salaki kudu hormat tapi duit leutik geuning baeud kade ulah anu moto keur kieu tah dar dilaporkeun tah tempo cek saha ustadna kasep jeding kitu hoream eusi hate mata nu ngaran kahirupan teh gumantung hate jelema nu kosong hatena ampura jelema nu kosong hate mah bakal nyokot ilmu na ge tina sagala anjing bakal jadi ilmu tak kuring mah di lemur merah anjing tara di baledog bae nu ngukut batur na urusan naon jeung urang teu ribut malahan rek tiap ngaos teh aya teh anjing eta teh punten we cing pun guru nu bogana teh kan nyengir iraha cenah ustad gelo nah cing teh nyebut nu gelo mah nya cenah ka anjing nyebut guru paduli we Palabah mana orang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh taong dina kitabul gumarong jilid kahiji sanajis-najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur tanu mun belah dinya lain ngadengekeun ceramah nempo bibir urang itu kuat eta ku capek tangan cenah ngeureutang ada ipis ari mata mun nyarekan pemajikan teh 2 jam can anggeus nepi ka sare si ituna teh nya ilmu tina anjing oge asli Pak simbol hirup teh ilmu cai tak jadi ilmu itu cai ti ditu ngucur ka dieu penet ku bapak naik ka dieu jadi cai mah tara pernah elehan kajian di penet naik ka luhur urang nyieun kahadean ulah karena manusia sabab hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan saha eta ieu 1000 kaalusan salaki bisa leungit ku hiji kagorengan salaki bapak teh imah pageuh baju teu daar seubeuh kongkorong boga gelang aya jajan aya keur lipstik boga raos ibu gaduh soroge kitu sakali we katempo bapak ngaboceung awewe komo ditempo dina WA na kumaha ibu tuh sakali Pak beak nu ribuan kaalusan ku sakali kalakuan tapi hareupeun Allah mati balik 1000 kajahatan bisa leungit ku hiji kaalusan mata bener Pak ceuk urang NU lillahi ta'ala mun salat teh geuning usolli fardhu subhi tungtungna teh lillahi ta'ala kudu karna Allah ta'ala bener teh kudu karna Allah ta'ala lain karena oleh-oleh abdi ka dieu lain karena oleh-oleh nah ada oleh-oleh mah geus sidik Garut dodol, Tasik Ranginang, mun Majenang Jawa Tengah, dodol Majenang, mun Bandung peuyeum, mun Cililin, geuning eta apa? Tari ti dia Bogor itu Pak. Tadi teh naon? Oh Depok, Bogor deukeut tah Depok jeung Bogor ngan abdi ngahuleungna. Aya ti Depok 2. Kapan kudu aya identitas meureun? Berat atau coet mah entong berat coet tuh jalma nu kosong hate bakal mampu ngahargaan karena perbedaan apaan ibu ge cicing di alam dunia teh ku beda langit jeung bumi na langit tugasna ngocorkeun hujan bumi tugasna nadian hujan eta ku beda hirup bapak jeung ibu nu tukang tani seuri tukang melak pare jadi anu dagang alhamdulillah anu itu jeung ieu teu boleh untung ku aya langit ku aya bumi langit tugasna ngocorkeun hujan bumi tugasna nandean hujan matak tong anti dengan perbedaan urang hirup teh geus beda
bapak boga anak pan hiji beda lalaki jeung awewe bentuk beda ibu pan teu kumisan teu janggotan pan bapak mah nya kumisnya janggot matak nu boga hak baeud ibu tah lalaki baeud era ku kumis badag baeud da jiga lele useupeun teh lamun ibu baeud meujeuh kumis eueuh janggot eueuh baeud tah bapak kudu sadar kunaon pamajikan baeud tong ditanya nu keur baeud ditanya nyegan kunaon mah baeud ku sia tuh kalah pi omong balikeun kana awak aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang kacacang bapak teh ngacacang di imah teh tempo padaringan geus kosong beasna tempo listrik geus dicokelan ku bilikna tempo wadak geus dekok tengahna tempo baju geus ladak teu dilicin tempo duit gigaletekan 10.000 bapak jadi sadar gek dieu gigireun kanu keur baeud kumaha ceuk baeud cicing ka ditu asongan duit hampura mah bapak sadar tah aya artos 2 juta junangkeun ka bapak lain tadi tuh lalaki nu kudu paham kana ilmu eta teh Pak lamun lalaki sok hoak sesentak komo lamun panjang leungeun bet dituna teu teunggal ka pamajikan bapak teh can sadar jadi pamimpin kuasa dipangmenangkeun ini aral tapi ibu ge sabalikna kudu bisa ngarasakeun kacape salaki balik ti panyebaan papageun lawang panto lain ngablu tuh salaki datang teh papageun geuning aa sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae atuh geus rengkuh teh gek salaki cicingna Bang Barung teh nya di dieu sami bahasa bisi beda Bang Barung tepas teras cokot cai nu tiis bikeun ka salaki bari pupuntenan tong bari nongeng eueuh kasopanan bari calik we emok geuning emok awewe mah meujuh kudu boga etika deuk usaha salaki dihargaan lamun lain ku pamajikan punten bapana cai teh cai we teu ngangge gula suruput ku salaki diinum da katempo amisna tuh padahal teu make gula ternyata nu amis teh lain gula naon budi ibu ka salaki beres kitu ceklan pandanganna suntangan ana mah jeung seserian teh geus suntangan bawa ka jaman beli bapak teu acan ka jaman beli teu acan asar dekul salaki mani geus mani siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopiah kebutkeun sajadah geus salat kulimut ibu ka hareup deuk naon nyuuh di mana nalahunan salaki bapana hampura jisi abdi tiba heula nepi ka ayeuna can bisa juga makan anu jadi salaki anjeun teu puputon kemangkadaton buah kolbu jeung ceman jiwa hormateun abdi damun abdi punten tiba reto abdi loba pisan kakurangan demi Allah ya ceramah jero teuing da direte eueuh nu kitu Pak eueuh tak komo belah dinya mah eueuh pisan dan nu aya ge kitu salaki datang teh meunang duit teu kitu inilah proses lalaki jeung Allah matak hirup innallaha ma'ana hate teh atuh kudu bareng jeung Allah ibu rumah tangga bareng jeung Allah da moal boga ka amak moal bapak bareng jeung Allah pamajikan bawel teu kudu amak coba lamun amak nya daek dibere nu pego da talung nu bawel alah teu kudu meuli TV teu kudu meuli dia tinggal towel juk tememeo anggap we film Korea ngan ceuli nu kudu kuat lamun ceuk bapak protes wah teu ngeunah euy boga pamajikan teh bawel daek mun ku Allah dibere nu pego nya Pak mata geus lamun anu bawel radio ical TV ical keuneu antep si eta cenah ngadongeng rame Pak aduh gagah hikmah di balik eta hikmah nah ayeuna ibu amak ka salaki kade bahasa ulah jang jiblet tuh ieu mah amak ka salaki nafsu datang si bagong alah eta ka salaki untung salaki pinter aduh mamah nyebut bagong berarti sapomongi papah teh hees jeung bikangna deuk kumaha ngarasok ibu pan akhirna budak protes geuning eta mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu merenjang kalah ka paserong kah Pak coba lamun bareng jeung Allah Rahman Rahim Allah teh maha welas maha asih sabejad-bejadna urang sagelo-gelona urang ku Allah mah ditutupan tah dina rumah tangga kudu nembongkeun sifatnya asih teh sanajan pamajikan nyebut bagong bapak mah kudu entau atuh ibu ge sarua kudu bareng jeung Allah kumaha matak amak ka salaki wirid amak ka salaki wirid gerasa mun aya ka amak teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan salaki nyampeurkeun pinuh ku kanyaah naon nu dibaca nya ayat kursi Pak nah bisi kasurupan gebro duit dibikeun 2 juta kumaha ceuk ibu sadaqallahul adzim pasian teu duit menang budak teu lapur coba lamun barang jeung salian ti Allah hampura Pak
pasea rongkah budak jadi lapur jadi randa ngora-ngora saha nu rugi urang kene matak Allah mah teu pernah ngahukum manusia Rohman Rohim nu ngahukum mah tah rasa sorangan ieu teh kahartos itu mah syukur bisi teu kaharti ngacung ana ada urang nu ceramah oh heula cenah kumaha urang we lain ya jamaah kok sok perhatian pisan kau oh telah cenah oh telah kumaha urang kunaon atuh di urang loba pisan perbedaan wajar ini Indonesia lain Arab wajar jeung ngarepan beda lamun hayang sepakat kabeh kudu di Arab di urang mah pasti beda budayana beda rasna beda warna kulitna beda kadang-kadang agama ge beda lamun teu bisa silih hargaan hancur tuh bangsa urang mata eueuh deui patokan hirup pek urang silih ceramah ge bararena nyata mamah hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat mamah dede ulemna entongna gerhana mamah dede pan aya program di Indonesia mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroga abi mah nyeburutnya tuh usaha kumaha ceuk mamah dede datang ke RT nyeun BPJS sopak bebeng etanol mamah dede bagianan mamah ngulum ceramah teh hayang anu galak tegas Habib Bahar ulemna tong urang da urang mah teu bisa mamah hayang ngulum ceramah teh nu jiga ojek online tah eta mah urang asli eta mamah ngulum ceramah teh hayang anu lentong ti geger kalong aagi melentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya bisa hadir di Tasik walaupun sangat risau ini hati sieun ti kusruk cicing mengajak seri hese hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala orang banyak berzikir hatinya akan tenang orang kurang berzikir kurang tenang karena orang tidak berzikir jangan harap bisa tenang ketika ibu pacaran sama yang tampan dari beunghar ai jadi jeung nu petot berzikir sama Allah Allah dek nyalametkeun ibu ku cara dibere nu petot nu beunghar bari kasep ternyata salingkuh wae coba nu petot mungeun dititah oge nah teu payu-payu sadar ini bukan panggung tapi ini panggung Nana jadi mau pamit kalunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan ge melentong anya tak mama ngulam ceramah teh hayang nu bari nyanyi orang Tasik Roma Irama pandawana bari nyanyi badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam Ari kiai nu nyanyi nama aya gunah ditungtung sok ngajak seuri hese atuh secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna jadi abdi mah jigana lamun eureun jadi ustad dek miluan Indosiar nah da sakieu mah sora mah alus tuh nu belah ditu nu ket janur haharebosan kuat kadenge pisan ku abdi da abdi mah boga ilmu sabta pangrungu jadi nu ngaharewos kadenge kieu cenah ngomongna teh teu sangka cenah nya na gerhana kur kasep teh alus sorana nuhun bari eueuh nu ngomong kitu teh aslina mah da eueuh palamun belah dieu tangga romona teh gandeng gitu jadi Roma Irama madawana teh ku nyanyi pek geunggeureuhkeun ku bapa teu meunang kikituan teh batur nu ngalakukeun nah digeunggeureuhkeun ku bapa Persib eleh bapa milu komentar teu balik Persib teh mangga bapa kalapang mengbal jug aya keur najong eueuh keur lumpat matak tong sok saban geureuh ka batu hartos pun lanceuk neme ngaos Quran raos nikmat disingareupan ku jelema bersih hate genah coba kuno kotor hate mah raos ke matak urusan hate mah Pak hampura beungeut taburuan lagi da urang ge apal di dieu nu loba hutang seurina teh rada mesem jigana masih kena
boga setoran KBPR situ. Kalau mau belah dia tak beberapa katakan berarti geus bebas hutangna ya. Nya banget teh buruan hate mata Roma Irama mah dawana teh ku nyanyi menang teh maka jeung teu meunang pek bae da teu meunang mah pahil. Ibu resep dangdut silahkan tapi tong pahili nada diasupkeun kana adan tah eta api omongan. Manyai adan juga dangdut hayalah sholat hayalah sholat kurumu cek RW oh ye wah kacau mau tuh dianggap ajaran sesat gerak cicing dina porsi na atuh pun lancet ngawas Quran raos meuje juara nasional ya, coba ibu WKG juara asli ngaji Quran juara tong sok riweuh ngalawan pego mata juara kahiji ieu teh internasional nah nu dilawan jelema pego kabeh pan bapak ge juara tenis ngalawan nu kempreng jadi can bisa disebut juara lamun nu dilawan jelema lemah mata kuring yakin pun lanceuk juara nasional nu dilawan jelema aralus bener ya tapi ngaos Quran nikmat teh make nada adan ngeunah make nada coba leungitkeun nada Allahu akbar Allahu akbar hayalah sholah eta komo ditungtung Allahu akbar nada sok beda nada Arab jeung Indonesia beda nada Arab panjang Rauseun. Ya dibere ada nu di Tasik HS di lumah. Eta keadaan di Tasik mah tong ngeunah-ngeunah teuing mun bisa mah ku jeger salat subuh teh ada na. Jeger make tato pan kerebek Allahu akbar hudang jelema kabeh da datang ka masjid lain deuk salat deuk nyakek nu adan. Tuh. Geblus we nada Arab bawa ke Indonesia, heupan paronok napas Indonesia mah. Untuk abdi salut kapun lanceuk ngaos Quran kuat mabai Pak napasna abdi mah moal teu loba disambung Pak moal teu geus baca Quran isu ka puskesmas urang mah teh udah lain bagianana abdi mah keneh bagian nu kitu mah keur pun lanceuk tak abdi dipaksakeun ieu kalau diparedogan batur eta pan adan di urang mah kitu we ning adan subuh ge Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aya masjid rada alus eho tarik teuing atuh ngaweuweuh Allahu akbar eho nu tarik teuing da raosna ngaos teh pan suara pas sound HD mic bener kena model kieu gitu coba nu di masjid perepet eta rek adan kuat ditiupan kuat juga nu panas eta hayalah sholah lah jadi nu teu meunang teh pahili matak cek urang Tasik tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan gara cicing dina tugas masing-masing entong siriku pagawean batur da urang dibere pagawean eta cantang tu mampu abdi we ngarebut alas pun lanceuk ngaos Quran ceuk abdi ge moal anu mercaya nah sora kieu mata Roma Irama ge takdirna jadi penyanyi mata tiba heula lagi jatuh ti tajong make nada jatuh ti tajong Roma paman aduh talamun abah ta bapak jatuh ti tajong aduh kitu abah mata teu jadi penyanyi tiba eta ayo Roma mah kitu jatuh ti tajong aduh mun kuring tanada kieu mah jadi kenek alus Bandung soreang Katapang Tasik dua deui ceuk meujeuh jadi kenek teh Pak coba Roma Irama jadi kenek Bandung soreang Tasik dua deui ceuk nih ngang urang dibar kieu heureuy juk Al-Fatihah dianggap tawasulan matak jalma teh gumantung kana cirina masing-masing carana masing
lamun Islam datang pek kira silih hargaan supaya jadi rahmatan lil alam. Mamang ulam ceramah teh hayang nu bari make budaya wayang make budaya eta wayang pan wayang mah aya kakawen semar ngap 40 yawe nangun ngahaja Pak kade anu nurutan bisa dikusruk kayaknya teh semar kuncung danar wolong ngeluh ke semar tanah gebong kumaha ceuk kakawen leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca atos tong miwarang ngan sakitu-kituna apalna ge atos geunah cenah euy talung nabuh wayang atos ngan sakitu-kituna leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria bongkar ku bapa tauhid euy leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria hayang hirup jadi satria kudu bisa ngaleungitkeun diri lain nana lain nu aya teh adalah Allah nana mah teuing nu mana cangkangna kade ya bisa salah arti oh mun kitu mah ieu budak ngaku Allah nyata bapak masuk kitu hartian lain kitu pan Allah teh boga sifat asmaul husna tamatak lamun bapa hayang panggih jeung Allah gerak panggihan jelema anu ngawujudkeun asmaul husna dina akhlakna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Hafid ya Rafi ya Muid ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir tapi kaya sabur lila teuing Taina Allah teh Al-Ghaffar maha pengampun berarti bapak teh jeung kuring teh maha pengampun Allah maha pengampun mah urang mah kudu asa hampura ka saha ka jalma nu geuleuh nu keumeuh nu rujit nu cuan nu ngewa berarti eueuh nafsu urangna nu aya adalah kahayang Gusti tah kitu sok sing jaradi atuh dina awak teh sifat Allah batak lol we semar dina sirahna aya kuncungna disebut kuncung semar danar wulung maka 88 asmaul husna matak jelema nu bareng jeung Allah praktek hirupna 88 ya sabur sabar ya Gopar asak hampura ya Rahman nyaahan ya Rahim asihan parantos nepi ka dinya matak urang mah hirup teh bareng jeung nafsu we nebo ayeuna ibu ari ibu hirup hayang naon ibu hirup hayang naon pan sok ngadoa geuning robana ceuk wali mah robana atina fi dunya embung pak dung sok kagok tah sok robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab bae ai keur ngapalkeun nyanyikeun ngan lamun hareupeun Allah ulah robono didagor malaikat mun metode ngapalkeun silahkan da di Indonesia mah cara ngapalkeun dengan nyanyi wujud kidam baqo mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat terus ilmu basor kalam qadiran muridan haliman samian tuh Bandung Tasik akur ngapalkeun kitu kumaha tuh hareupeun Allah ulah dikitu-kitu model nu tadi robana hareupeun jelema mah ngapalkeun hareupeun Allah mah kade tong dikitu-kitu mun nya hareupeun robo ngaco eta mun ngapalkeun mah pek bae lamun praktekna mah teu meunang da Indonesia mah pasti ngapalkeun deukeut jeung nyanyi alif jabar a alif GRI aya di Arab gitu ah alif PSU a e u ba nun mati jabar ban ba tak mati JR bit ban bit tak PS2 bit tu terjadi hanya di Indonesia
Mual mungkin terjadi di Arab. Di Arab barang dahar ku tilu ramo mejeh nu dicokot korma, cobaan tilu ramo barang dahar di urang di suguhan sayur kacang. Capek. Di Arab kumis ponok janggot panjang itu adalah sunnah Rasul, nah jararadi. Coba di Indonesia aya nu jadi anu henteu. Terus na negara disebut bid'ah gitu. Kulu bid'atin dolalatin wa kulu dolalatin pinar. Na negara mah bid'ah bakal ka neraka. Nah kumis janggot aya teu jadi. Narek maksakeun kumis eme ditapelkeun. Talamun bapa sepuh abdi parantos aya ingkeun bapa mah talamun abdi mah da eueuh. Kalaka tiba lagi hayang sunah Rasul kumisan jeung janggotan teh kalaka haben we ku peuyeum. Nah ada nu aya teh lain bijil bulu Pak, nu aya teh sireum reuteum. Ah dipikir-pikir cenah maksakeun teuing maneh. Tuh. Di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek di Arab. Di Tasiknya kalau bapak pesantren cobian tarawih nepi 3 subuh pingpin ku hafid Quran kuring yakin sapoe pinuh kadua poe kosong eta masjid. Ditanya ke bapak-bapak jeung teh Pak na teh ka masjid rada gelo imamna imam dicarekan. Jadi di Indonesia mah kitu. Di Arab 30 juz saeuting tamat daraek di urang mah hampura nya ge di Tasik loba pesantren tarawih nepi 3 subuh moal daek we. Paling kuat ge sajajar isukna eueuh deui. Lol we jeger hiling cenah ku dewek di imaman teh bari make tato ai jeger pan apalna teh al ikhlas we haben 11 rakaat atawa 23 rakaat nu dibaca habeunna qul huwallahu ahad bari ngagelegar qul huwallahu ahad Allahu somadu gitu eta ge rakaat katilu beureun hayang anas ngaretila ka tukang pan bari ngahoak wios qul hu deui ai jamaah keung mangga we cenah lajengkeun. Nah ada taraweh 23 tepat 11 setengah 8 anggeus buat pada ngagabruk pada muji tuh sangka cenah maneh jeger sote cangtangna eusi nama cenah aduh hade geuning imaman teh ku terehna jadi di urang mah ibadah anu hade teh nu tereh geuning. Bener. Inilah bangsa urang. Batak di urang mah dakwah teh kudu diolo. Lamun teu pinter-pinter ngolo hampura parunu. Kudu diolo we di urang. Tah ieu kuring teh metode ngolo itu. Minimal ulah eleh ku dangdut. Coba ibu lala dangdut 2 jam teu karasa kajian beuteung kurubukan cicing we kajian hujan di payungan ceuk salaki hayu balik cicing ramekannya juga maneh sorangan coba na pengajian beres sajam setengah juga tek bujur hayang balik sedengkeun tanya ka Pak Ustad di dieu malaikat datang ngaranna malaikat rahmat nyabutan lain nyawa ibu nyabutan dosa-dosa ibu jeung dosa kuring dicabutan matak lamun aya nu balik pangheulana baledogeun ka si eta matak juk bisi rek uih ngan mawa dosa sararea. Tuh nya Pak hate Pak nanaon ya ieu pengajian alus nyao pengajian alus kudu bareng jeung hate nu alus isuk ge bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor hampura bakal loba nu diomongkeun bubar ti dieu ngomongkeun batur nu gigireun bau kesangna yai hate kotor matak ibadah nu alus teh bareng jeung hate nu alus ibadah nama alus ngan hatena kotor mah anger hasilna ge kotor. Salat alus bareng jeung hate nu alus bubar salat bakal katempo tawadoh hirup sang geus salat alus hate kotor hampura bubar salat malah cangkeng dina kelek asa aing pang salatna ria ngaranna hate nu kotor greget katincak wae pan pernah kejadian baheula tuh hate kuring ieu ceramah alus nyao da alusna ceramah malentina omongan alusna pagawean ieu mah karek ceramah meunang ngapalkeun meunang muka buku pok omongkeun ibu ge bisa bapak ge bisa kuring ge bisa tah nu hese mah migawe ibarat ibu ka tetangga dipangnyanungkeun pan bisa mah patahannya sing kuat sing sabar keun bae da aya zaman nabi nya sing kuat ieu teu nyaho salaki manehna nyanung mah paeh harita keneh tah. Itulah konsep agama gampang diceritakan hese dipigawe mangga bisa terpercaya leras da dalil tahajud teh enteng ngapalkeun dalil sedekah babari ngapalkeun dalil kudu akur jeung dulur wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu teh babari tapi praktekna mana apa sedengkeun hareupeun Allah lain apalna tapi praktek dina kahirupanana aduh weh mata hirup tong lege di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat eureun geura sok rakyat nyoblos jarah di moal pejabat matak jarah di pejabat teh kudu legeg naha dicoblos ku rakyat eureun mah nyoblos moal jadi naon-naon lur matak ka para pejabat teh sing nyaah atuh euy ka rakyat
lain alus olo alus pidato ai bukti eueuh rakyat mah teu butuh janji rakyat mah teu bukti rakyat mah teu butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos lain ai keur kampanye jigan BPBT ibu-ibu 19 MD ai geus jadi geblus ke alam gaib. Moal mungkin jadi jelema gede tanpa aya nu leutik mata geus gede kudu ngahormat ka jelema leutik asli ayo atuh ibu nu ngomongna ya ayo wani anak-anak urang mah ngomongkeun si A teu ngomongkeun si B ngomongkeun si eta ari si eta mah nya saha we jadi mun pejabat tugas siga berarti babatok sia nu kitu teh teu kudu riweuh moal keuna ku undang-undang ITE lamun ngomong inisial keuna ku undang-undang ITE ai kitu mah ngomong si eta sok bapak rek protes ka mana da si eta ai si eta mah saha we mata caricing we wayahna paling genok hate bu aing geus ngalawan hese sok jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk matak ibu boga kahayang-hayang salamet dunia akhirat penting dunia penting akhirat ceuk kuring mah penting dunia Pak da teu mungkin aya akhirat tanpa ayana dunia pan robana atina pi dunia heula kakara akhirat jadi lamun urang hayang hade di akhirat gerajieun kahadean di alam dunia ari ieu mah aya ngomong hayang kahadean di akhirat aya di dunia pici capekeun wae popolotot ke salaki karena culi karena gosip boki ngomongkeun wae batur ngalengkah karena salah dek menang hade di akhirat kumaha di dunia kitu peta boro-boro di akhirat dia juga dicabok batur matak akhirat teh jawaban teh ayeuna dunia lamun bapa jeung ibu hayang salamet dunia akhirat salametkeun ti ayeuna ieu alam dunia biwir balem panon tong popolotot ceuli tong resep gosip kalengkah sing kana bener ibadah tong sok diedeng-edeng ikhlas bijilkeun boga harta sodakohkeun ieu keur melak kahadean ngan kade melak pare jukutna mah sok milu hirup ya bapak melak pare pan jukut nu milu hirup mana nu kudu diantep pare cabut jukut bapak teh salat ngan ria ge sok datang piceun riana antep salatna urang teh ngaos Quran ngan ujub sok sumping piceun ujubna tuluykeun maca Qur'anna na nagahanna teh ieu ceramah ngan sok bijil we aya hatep asepang aingna tah piceun asepang aingna antep ceramahna tu geuning kahartos lur bapak teh nyieun imah keur saha keur anak pamajikan geuning cucurut milu hirup enrin cucurutna antep pamajikanana ieu mah lain pamajikan di enrin oh berarti bapak hees jeung cucurut falsafah apa tuh filsafat mun cek el budak pasantren mah dina ilmu mantek disebut majaj mun cek urang Sunda disebut simbol lamun cek jelema pinter disebut falsafah matak dakwah wali songo rata-rata ngagunakeun falsafah duwegan congcotan ku gula beureum aya duwegan teh dicokot tina bahasa Arab istiqomah bahasa Sunda daweg matak teangan duwegan nu deukeut teh kolot baheula congcotan ku gula beureum amis bener di Tasik gula amis di Bandung ya amis tuh bae beda ngaran mah dasar wa amis congcotan ku gula beureum daweg teh ieu nu hajat teh daweg istiqomah mimiti ngaran sana deuk hajat hayang ngulem na gerhana ku istiqomah man jada wajada jadi coba lamun cek budak entong Pak tong ngulem jelema eta moal jadi poe ayeuna matak ibadah nu jadi teh istiqomah matak nu panghese-hesena ceuk nabi adalah ngaistiqomahkeun diri bapak salat subuh 4:30 dina tadi apakah isu ngajamin keneh 4:30 urang bisa maca Quran poe ayeuna sajud apakah ngajamin poe isu bisa sajud ngaistiqomahkeun matak dakwah teh tong popolotot teuing ka batur urang ge hese keneh matak perang teh lain jeung batur tah jeung awak urang sorangan nana gerhana ieu teh keur perang Pak jeung naha jeung saha jeung batin kuring ceramah kita tilu pahala nu diasongkeun teh hiji mawa mobil make bensin berarti sodaqoh harta dua kuring nerangkeun ilmu berarti sodaqoh ilmu tilu silaturahmi ulah nempo wae dina YouTube jeung na TikTok oh iya geuning aslina mah kieu euy berarti bapak teh silaturahmi tilu tah pahala teh tina harta make bensin tina ilmu diterangkeun tina silaturahmi kuring boga pahala lamun nu hajat teu mere duit kumaha atuh lamun nu hajat mere duit tah pahala teu meunang duit meunang tinggal maruk lain keur perang ayeuna antara pahala jeung duit milih duit pahala lapur milih pahala duit teboga jadi bingung ieu teh Pak ngan kira-kira we mah kira-kira kuring bakal milih pahala bakal milih duit tah alus berarti teh ladang kesepakatan jadi abdi mah pahala menang duit menang ai pahala mah kahayang abdi ai duit mah usulan ibu Pak kitu tah saur nu
Jadi akhirnya mah pahala menang, duit menang. Alhamdulillah ya Allah. Lamun tadi nyebutkan pahala, wah kacau. Jadi teu doraka abdi nyebut duit nah lain abdi, ibu sararea. Jadi lamun di desa mah aya muslembang pan kesepakatan bersama. Tah jadi kitu teh pahala mah menang, duit nyawayahna we. Kumaha atuh leutik bae teh ngarep gede. Leutik rezeki kuring daripada gede lain rezeki kuring jadi penyakit. Laras teh Pak. Bapak ku Allah teh dibere 50.000 dina sapoe tarimakeun bapak sarakah urang mah hayang 50 ayo milik kudu kadahar 50 mah anger we nu 100 dibikeun ku Allah nganu 50 deui jadi gering keur naon duit dikukumpul tapi rumah sakit geus siap keur nelegna mending leutik tapi awak jagjag daripada gede awak ruksak. Aduh matak nu beunghar teh kabalinger loba jelema beunghar berdujur berdiri pantau ngalayah di tengah imah lubak libu kudahareun gadong sigur mobil mewah sawah lega tapi naha hak rakyat leutik osok dicokot nu kitu beunghar lain jelema butuh keneh ku batur mah butuh keneh ku harta nu leutik melain beunghar miskin da anu beunghar mah tuh si miskin tara pernah cuka cokot ke barang batur narimakeun dina hirupna ieu beunghar asli. Aduh mata kurang sok salah ngahargaan jelema beunghar hargaan nepi kajian budak bontongor ge Raden bari budak nu beunghar teh bontongor coba kan nu sangsara teu bangor teu naon bager we ka itu tong ulin bisi leulengiteun tong sok ngabeda-beda derajat manusia ku harta ka harta ayeuna pelajaran hirup Gus Miftah kamari kacaletot basana kira kadar nyebut eta teh tukang es pan tukang es ceurik disebut eta tapi ayeuna seuri nah dibalik disebut eta 500 juta Pak pada nyumbang Prabowo nyumbang gubernur nu enggal nyumbang sararea nyumbang 500 juta umroh ongkoh budak sekolah jadi kuliah tak enak tukang SD dia ngarep-ngarep kacaletot urang moal beda porsi beda takdir. Ayeuna bapak jeung ibu nu hadir di dieu perlu urang ngahujat Gus Miftah teu perlu tatangga lain wawuh henteu kacape-cape angur ku bapak teu leuman aya naon sajam setengah ceramahna kacaletot semenit nah jelema rame nu samenit katimbang ngahargaan anu sajamna kertas warna bodas aya titik warna hiji jelema lalajo titikna teu ngahargaan karena bodas karena warna bodas anu lainna setiap jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener mangga geus sok raos da bapak bener teh modalna mah salah heula. Aduh dalaman bener seumur-umur malah lain bapak malaikat salah seumur-umur lain bapak setan tak urang mah di tengah bener jeung salah teh pegali wota na awak sorangan matak memeh perang jeung batur gerak perang jeung awak sorangan lain nyare ka Palestina jug aya deuk mah cek bapak teh siap urang jihad ka Palestina jug bade kumaha teh Pak kana ojek kana motor moal deuk leumpang nepi ka dayeuh kolot ge paeh bapak bisa cinta bapaknya kelan bedil boro-boro orang pecahkan piit di ditu bedil ku bapak eta piit kadun kikituan datang ka ditu ngadon ngarerepot urang ditu matak perang nu sajati perang nu paling hese perang nu paling badag sabenerna lain merangan batur tah merangan hawa nafsu sorangan bener weh tah ibu keur perang hayang salamet dunya akhirat gerap perang jeung nafsu sorangan pek insyaallah salamet ayeuna ieu sepuh nu hajat boga budak hayang naon ai ka budak mun ibu hirup hayang salamet dunya akhirat aya urang ka budak hayang naon hayang soleh nah ada budak mah geus budak 7 tahun gelut pacakar-cakar 5 menit pak kaleng-kaleng coba inung bapana 7 tahun pa beud-beud jadi mana nu soleh teh aduh mangga emutan budak ceurik ngadat bere 10.000 leos ka warung cager coba pak ibu ngadat bere 10.000 ngepret cek ibu hayang soleh ibarat batu rumah tangga ibu ngomong sing sakinah mawadah warohmah bari manehna ka bari intit mati pasea peuting hayang budak soleh jawabanana lain di budak iya di urang jadi lamun hayang boga budak soleh tanya ka urang talamun bapak bedegong keur leutik ibu bedegong keur leutik nolol budak ayeuna bedegong tong ngepret budak kepret beungeut sorangan aing nu bedegong laras bontongor teh nyari anak kumaha cek inungna apaan anak maneh nu leuwih sok bapak ayeuna budak di masjid keur jumaahan gararandeng ho aku bapak
anu ganeng ngos tong ke masjid bapak teu sadar baheula bapak kumaha nya bener mata ngasalahan teh tong pake ngukur batu kasalahan mah pake ngukur awak sorangan jadi budak mah geus soleh yuladu alal fitrah tuh geus fitrah budak mah ngan kumaha indungna dek di Yahudikeun dek di Nasronikeun kumaha indung bapana jadi urang nu kudu soleh teh sehingga bakal dituturkeun ku nu ngaran anakna ragragnat buah moal mungkin jauh tina tangkalna baungna anak moal mungkin baung tina tangana pasti aya genetik indung bapana aduh bawa karena proses Allah ngajiptakeun manusia teh mintin tina saripati taneuh dituang ku ibu kacang pare nyangu rauk gebluskan patuangan tah dirobah ku Allah ngaranna ovarium bapak nuang cau duwegan segala rupa dirobah ku Allah na patuangan bapak disebutna spermatozoin rada hesenya ngomong nu karada itu juan join gitu cipejuh we atuh pak ai kitu kasar teuing atuh da spermatozoin di ibu ngaranna ovarium sel telur mun dia budak SMA bakal ungeuk ini mah kendai teu ungeuk ya ovarium di bapak spermatozoid ayana akad nikah geuning aya tarima abdi nikah kaputi tegas bapak nu wastana titik-titik kalayan ngangge mas kawin usul perangkat alat gacong dibayar kontan tah tarima di dinya narimakeun geulisna narimakeun gorengna narimakeun adatna narimakeun kitu petana sagala rupa ditarimakeun dabongan lalaki boga hak tarima abdi nikah deuk narima kagorenganana deuk narima teu euceurikna deuk narima teu balik dan deuk narima masa laluna tah matak lalaki nu alus teh tarimakeun kabehanana ai keur geulis ditarima geus goreng dipiceun naonan dari bapak nya judul tarima teh lain ukur lahiriah tapi tarima abdi nikah nepi ka narima kana kagoreng patutanana ditarimakeun bener ya 8 bulan budak dikandung gunung ngaran indung sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan manjukolot 8 bulan ngorak deui 8 bulan sangkot seak sang gudubrak ripuh ngandung teh ripuh pak nangkuban suksin bitu nyangigir suksin bahaya nangkarak sidikan eungap borosot budak ke alam dunia pembukaan hiji pembukaan 2 pembukaan 3 kadalapan prot pecah ketuban nama kejeng seuri nah apal lalajo nuker ngajuru atau babari ti pembukaan 8 prot pecah ketuban pembukaan 8 kakara borosot budak kadunya hese wae di imah bawa ke rumah sakit dokter nyiapkeun gunting pan ibu digunting kerak tinggal ku bapak nalika nyebutkeun kerak ibu kuat muringis jika nu keeng dan empo bapak-bapak mah kieu nah ada bapak mah teu ngarasakeun digunting tapi ibu pasti ngarasakeun krek geus digunting budak dibedol balik kaluarkeun kuel-kuel di jerona bisi aya darah kotor anu matak jadi bibit rujit jeung penyakit matak rata-rata nu geus ngalahirkeun teu bersih jeroanana hampura kena ku mandul kena ku kanker tuh pak rasiko jadi ibu teh matak kudunya ka ibu-ibu teh lain mah keur ngiram dar dipangbegerkeun asa riweuh si eta borosot budak kadunya geus kitu teh pan dokter nyiapkeun jarum nya Pak jarum dikaput jadi aya 2 proses digunting ngaluarkeun anak dikaput melaan saha ieu digunting melaan anak sangkan keluar dikaput melaan bapak naon maksudna moal aya pahlawan anu sajati dina hate anak salianti indung jeung bapak indung nu ngandung bapak nu ngayuga mata keneng lamun deuk balik ka kolot ayeuna keur aya geus eueuh nu ukur nyeri hate ukur tutunggul anu ngacentul di luhur kubur pek pikiran ibu baju aralaus kolot mah buah sapotong teu kabedag urang cicing di imah gedong bari eueuh teu nyakselakan ari hujan kolot mah buah nyarak celakan usum hujan eueuh nu menerkeun urang jajan warna-warni segala rupa di dahar segala rupa di aya-aya buah kolot mah sakeleter ge teu kabeuli matak anak nu alus teu boleh nyampel dirina eujeun kolot agak keuring mah minta doa tarakan nu jauh Pak demi Allah kolot Pak cinta doakeun abdi rekawana katasi kan ingat gininya Pak mun kolot init-initan tuluy di jajan di restoran meuli sate 20 da di dahar teh ukur 2 di bawah 18 keur saha eta keur anak mata ka dieu hajat biheung tuang di dieu ingat ka kolot dan kita bakal ditanya geus dahar can maneh sanajang tos cinta nu hajat di Depok 2 jeung naon heuh cinta nu hajat ieu daging segala rupa aya nah tega cenah kuat teu mawa tas yen kitu
Matak abdi mah moal Pak Hajat, moal geus balaka abdi moal tuang. Nah ingat kakolot. Jadi dek di bawah. Da kolot oge init ka restoran meuli sate 20 datara dibeakeun kabeh dijingjing dibawa bikeun ka anak beteungna lapar melaan anak capekna melaan anak tunuhna melaan anak poe ayeuna urang sebagai anak ridho capek ridho lungse ridho tunuh apakah melaan saha sebenarnya urang mah egois Pak melaan diri sorangan ridallahu fi ridho walidain wa sutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inum bapak murka Allah gumantung murkana inum bapak Allah nepi ka ngelehan ku anjeun karidoan dipikeun ditumplekeun ka inum bapana salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang inum bapak nyeri hate ku bibir ucapan jeung tingkahna tuh hartos ya matak simpulkeun ku ibu budak soleh teh nu kumaha atuh budak nu alus ka indung aduh baheula ibu keur leutik nyai pang mencetankeun mastaka emak jangar osok ngagugu nyai pang nincakankeun cangkeng macarangkeul osok ngagugu pan ayeuna mah ibu sono nalika indung geus eueuh bapa geus eueuh hayang aya nu nitah kolot urang jang ka dieu mah nyeri cangkeng pang mencetankeun jang ka dieu malapar pang meulikeun moal mungkin terjadi lamun indung geus eueuh ruku padung rap kulumah katuruban tanah beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit matak tutunggul anu ngajentuluh rukubur matak budak nu soleh buktikeun ayeuna mungpang meumpeng kolot aya gerak tepungan gerak tanya ka hayangna naon karesepna goreng patut ucapan jeung tekad lampah ka indung bapa deuk tahajud unggal peuting duha unggal poe Quran katalar hadis kaji percuma hareupeun Allah geus ngajanjikeun kami nolak ibadahna naon sababna ibadah sholat zakat dipintel ibarat sarung nu ditutupan dibabetkeun kana beungeut lebok ceuk Allah teu kumaha maneh naha aya indung jeung bapa nu teu ridho ka awak maneh badak budak soleh teh saha budak nu alus ka indung pan ayeuna mah urang sono hayang cicingna lahunan kolot hayang nangkep kolot hayang usapan kolot keur kulem bisa ditempo kolot lapar bisa dibere sedengkeun lamun kolot geus eueuh ukur nyeri hate Pak ratu angan aya teu katempo dadahareun nepi ka resep ukur bisa ceurik katempo bajuna sok dipake batur ukur bisa ceurik katempo pangsareanana ukur bisa ceurik matak buktikeun anak nu alus nu saleh teh nu hade ka indung bapa ayeuna bener hiji kadua budak nu saleh teh ma'rifatullah diajarkeun wawuh ka Gusti Allah ku cara ibadah lamun ibadah berarti kudu aya contoh ti saha ti indung jeung bapana Nabi wae pernah adan gigireun Siti Khadijah Allahu Akbar ceuk Siti Khadijah teh ya Rasul adan nya geurana tepan sumuhun Nabi ngajarkeun pamajikan samemeh ngajarkeun batur apan urang mengajarkeun batur ka pamajikan poho leres Pak masa urang aku sehingga bapak beak dengkak di masjid ya Allah pakarin abdi istri solihah di mana pemajikan bapak keur lalaju dangdut sedengkeun Nabi mah napelkeun agama ka Siti Khadijah heula awalul muslimin ka Siti Khadijah kakara mentang kaluar pan urang mah lain kaluar heula pamajikan diantep kan matak sehingga musuh nu paling nyata inna min ajwajikum wa auladukum fitnah anak jeung pamajikan sakapeungsung jadi fitnah lamun dakwah urang polana ka batur lain ka anak pamajikan ka hartos ieu teh syukur dua ma'rifatullah wawuhkeun budak ka Gusti cobaannya ke bapak adan gigireun pamajikan ngadun pi omongeun Allahu Akbar kumaha cek ibu masjid aya der adan di dieu nah da teu tiba heula Nabi wangsul ceramah jam 1 peuting Siti Khadijah katibraan trok assalamualaikum trok assalamualaikum Siti Khadijah teh Pak kulem we tibra Nabi teu nyokel janela teu ngadagor panto ngagoler di panyaweran tibra Nabi tibra naha mukhlisina lahudin ikhlas ngajalankeunana coba Bapak wangsul ti dieu tulak panto teu dibuka ngagoler di panyaweran tibra moal nah hate yang teuing pamajikan nolol cekek ku aing tapi Nabi mah tibra kunaon tibra Allah Pak sifat Allah aya dina diri lol Siti Khadijah jam 3 subuh ya Rasul cium kening salaki tak cobaan ke ibu sok cium tarang salaki kumaha ceuk Bapak cicing lieur jadi aya nu coplok ti urang tangke urang mun boga pamajikan di asong-asong yo
Kumaha cek Siti Khadijah, ya Rasul hapunten abdi teh lepat. Kunaon lepatna? Tibra teuing kulem. Cek Nabi jawabanana, kami nu salah mah. Naon kalepatan salira ya Rasul? Peuting teuing. Siti Khadijah ngaku salah lantaran tibra, Nabi Muhammad ngaku salah lantaran peuting. Dua nana ngaku salah jadi bener. Mata rumus hirup bener ngaku karena kesalahan masing beda. Jelema salah ngaku salah bener, jelema bener ngaku bener somong tuh. Nan agar hana masalah rumaos abdi meyus we karek sakieu boro-boro pinter bodoh ge henteu kumaha ceuk bapak di maklu. Nan agar hana mah bodoh gagabah yo debat jeung aing rek kitab naon tah jadi garelo teh jelema teh. Jadi eueuh nu bener sebenarnya lamun eueuh nu ngaku kana kasalahan moal papanggih jeung nu ngaran bener. Matak lamun urang disalahkeun ku batur geus teu kudu mela diri asa aing pang benerna, cukup bener urang lakukeun praktekeun Allah nu uninga kana benerna urang teu perlu ngalibatkeun pamuji batur. Weh dua tilu terakhir teh ngesang jeung cangkeul jeung lamun diuk ti kusruk teh babari lamun nangtung mah bisa loncat. Telo ma'rifatun nabi wawuhkeun budak urang lamun hayang jadi budak soleh kasaha kana akhlakna Kangjeng. Nah di mana ayana di pasantren cenah ceritana daerah ieu teh loba pasantren sok ibu pasantrenkeun ulah masantrenkeun ka Bandung tong masantrenkeun ka Garut tong masantrenkeun ka Sukabumi tong masantrenkeun ka nu jauh pasantrenkeun ka orang Tasik bakal gede ku orang Tasik eta sorangan. Ulah Bandung ibu ngamasantren ke Bandung ai Tasik pasantrenna jadi kararosong tong sok kitu matak bab penghargaan ge tong ngahargaan ustad nu jauh hargaan mah nu dareukeut nanagahana pan jauh teu perlu ka ibu dihargaan nu dihargaan mah nu deukeut jadi nu disebut al mukarram teh lain kuring tah pak kiai pak ustad nu aya di dieu ibu maot saha nu tahlil nu deukeut ibu gering saha nu ngadoa nu deukeut sok bejaan kuring cepnana di dieu anu maot deuk naon datang ge moal matak hargaan mah nu deukeut. Birrul walidain alus ka indung bapa, ma'rifatullah wawuhkeun budak ka Allah, ma'rifatun nabi wawuhkeun budak kana akhlakna Kangjeng. Berarti indung bapana mere contoh akhlak nabi moal katurutan moal hiji we nya tong loba teuing hiji. Nabi indit ka masjid di tengah jalan anu nyeblok kunaon ku tai onta seblok wangsul deui ka rompok cek Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui cing bapak lamun anu nyeblok balik deui ka imah cek pamajikan kunaon teu tulus ka masjid aya nu nyeblok kumaha cek pamajikan tah bedog kadek jelema kitu mah tuh tuar meureun bahasan warna kana cawuh meureun lain ka jelema. Nabi indit deui diseblok deui, Nabi indit deui diseblok deui, Pak. Kumaha cik dia? Ibak deui. Datang ke masjid cek Abu Bakar, ya Rasul, nah telat. Nya telat. Coba lamun urang, Pak. Aya nu nyeblok datang ke masjid telat cek DKM kunaon telat. Da moal jeung bebeja tuh. Aya nu nyeblok euy. Kusaha ku pemuda, kumaha cek di masjid serang euy, gelut euy. Napi ka nafsu wungkul eta hirup urang. Nabi mah teu dakul ngimaman Abu Bakar laporan, ya Rasul aya nu udur di urang. Saha? Tuh itu bumina ternyata nu nyeblok Nabi kumaha ceuk Nabi urang longo katurutan hate nu ka kitu bapak aya nu nyeblok datang ke masjid euy aya nu gering saha si itu doraka teh aing bongan geus nyeblok hate urang mah teuing hate Nabi matak ma'rifatun Nabi kudu wawuh kana eusina Nabi teh heuh akhlakna nepi ka kitu eta akhlak Nabi beres salat langsung ceuk Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih ceuk Usman abdi ya Rasul kadiekeun urang longok anu gering sabaraha poe anjeun gering 3 poe beak sabaraha ka dokter ceuk bahasa urang 1 juta kumaha ceuk Nabi tah ku kami diganti naon nu karasa ieu ya Rasul patuangan dibacakeun doa Allahumma rabbana sibun hibal basi jeung saterusna Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminanana duit meunang panyakit cager Nabi ngaleos digabrug ngagabrug kana lututna ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Yahudi geuleuh ka Nabi kabita lain ku pidatona tapi kabita ku akhlakna kahartos Bu nana gerhana teuing bisa kitu teuing moal mun anu nyeblok nih tarung cuman ngora keneh teh
karate osok, silat osok, karek anu gitu rengkas ku aing. Padahal Nabi jamaah loba pak lamun eudeuh niat moal teu tinggal kieu we Nabi serang. Jadi jelema moal teu jadi tempe tah. Leres pak. Tapi Nabi henteu ngagunakeun kekuatan, ngagunakeun ilmu hate sehingga Yahudi kafir bolongkotan rujit geuleuh ka Kangjeng Nabi. Asup Islam ku akhlakna Kangjeng Nabi. Kunaon urang masjid bet kosong, da urang mah teu pikabitaeun batur. Ayeuna Nabi mah di masjid teh pikabitaeun batur, nu udur dilongok, nu sangsara ditulung, nu bingung ditulung, nu susah ditalangpan. Urang mah lain nu boga hutang tara dipangmayarkeun. Kalah diomongkeun dina khutbah Jumaah. Bener je oi hengker iman ku hutang kuat eureun ka masjid. Atuh kasigeung. Atuh si itu teh geus beunghar nyieun deui masjid. Akhirna ieu kosong itu kosong. Nepi kana ari urang nararapsu wae. Dugi hate urang kadinya tah ilmu makrifat teh eta apa. Nu dicaritakeun akhlak Nabi, urang teh saeutikna kudu antal jeung akhlakna Nabi, disebut teh makrifatu Nabi. Wawuh geuning kana akhlak Nabi, lain sabatas apal akhlakna dibaca kitabna sirah nabawiyah, tapi urang oge perlu praktek dina ilmu kahirupanana. Geus sanah sape ah. Anak kumaha urang da urang nu sarwana gatuni. Protes, Pak. Tuh ke setengah 12 tadi itu jam 8 saparapat nanti ke jam 11 8 10 alah tuh karasa 2 jam lebih. Oh bapak mah yang duka subuh peke bapak sorangan. Orang-orang merek barali ke kamu abdi genep jam jadi dia dah monok dia bingung dulur teu boga tidak aya hotel Koream tuh sari di hotel sok tara tibra sing sehat sepuh Pak Hajat dakikian teh harta atuh ieu panggung di kieu sabaraha jutaan sound system ieu kudu 2,5 juta can itu kursi diukan lebar eta teh duit lain diantep kitu bisi mubadir calikan nepi ka subuh nepi ka ledeh ge bae dan nu batur lebar bae eta duit di kitu-kitu. Iya tawa lebar mantak ku abdi can dicalikan teh da urang mah teu belum nyewa mantak nangtung teh tadi jeung deui kursi kieu mah lain keur ustad keur panganten atuh soream lebar ieu duit di kieu nya punya melaan naon ari bapak duit di kieu melaan ngabahagiakeun anak tuh kolot mah ayeuna anak sanggup tuh melaan kolot nepi ka kieuan inung hiji budak 7 nu 7 kapiara coba budak 7 ngariung hayang miara kolot hiji carita anger boga pemajikan mah dek mere duit ka kolot ge pemajikan nyarekan mah anger teh jadi leres Pak na biasa duit teh 5 juta ayeuna bet 4 juta ka mana nu 1 juta dibikeun kasih emak eta pemajikan anu teu ngarti molor jeung inung maneh mun urang boga pemajikan gitu haroream menika ulahnya ka kolot justru lamun salaki daek barang bere ka kolot ibu kudu atau bagja alhamdulillah berarti salaki teh geus ngartieun surga aya di bawah telapak kaki ibu ta ibu kudu satuju ibu ge kabawakeun ka surga nah ibu boga surga di salaki salaki boga surga di pemajikan matak Pak isuk mah barang bere moal dicarekan moal sok geus ngupingkeun ceramah abdi moal insyaallah ya Pak Hajatnya sing sehat ibu oge sing sarehat salam baktos ka keluarga mudah-mudahan pala putra putu urang sing soleh tur solihah anu paling hade nu nyaritakeun lain jalma nu nyarita lain jalma nu ngupingkeun nu hade mah anu bisa ngamalkeun jadi antara kuring jeung ibu teh sarua lain sakadar ukur bisa ngadengi lain ukur sakadar bisa nyarita tapi hayu urang bebarengan dina ngamalkeun pastabikul khairat ayu urang paguragiru dina muru kahadean ti Allah Rabbul Alamin sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampuran nu katedak luhur sahur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sanebaran sari tutup lawang si gotakak aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.